Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkeun dina milari mirik rizkina katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun deui carios Sundana dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-27. Mangga kasadayana caraketan kakocapkeun di alam siluman. Di alam siluman, Ratu Selewu anu keur surup sumanding tea di nagara manusia nitipkeun cenah kana karajaanana ka siluman papatihna nyaeta Lemburiling. Tur kasiluman anu dipercayana oge nyaeta si Sebakling katelahna. Patih Lemburiling jeung Sebakling samangsa-mangsa ningali kana pusaka Kujang Wulung anu ngapung tuluy ngabalasa teuing ka mana ieu dua suliman ieu dua siluman teh bati colohok we mata simeuteun. Heran cenah kamana eta pusaka anu diomat-omatan ku rajana titah ditungguan. Ari ayeuna nyampak geus eueuh tada teuing meureun lamun teu kanyahoeun rajana teh bakal ngambek jeung bakal nyarekan kaduanana sabab tangtu wae ieu teh pusaka anu kudu ditungguan tur dijaga. Aduh, kumaha patih ieu geuningan pusaka teh kalau ngeutuing ka mana? Oh, bener pisan ieu ting ka mana atuh? Kumaha urang arek laporan ka dunungan urang ka Ratu Selewu, raja urang anu keraya di alam manusia. Satuluyna siluman Sebakling nyarita deui. Arek anak ieu nama daek urang kudu laporan kanu jadi raja jeung kitu kieu nama urang kudu daek nanggung kana akibatna sabab urang luar geus teu bisa ngalaksanakeun kana panitah ti raja anu temahna ieu pusaka. Kalau lihat teuing ka mana teuing usaha teuing kunaon deui ieu tempat akan jadi awat pupuh. Bener pisan tapi kurang oge kudu ngagunakeun akal tareka sameme laporan teh. Kumaha carana eta teh? Ieu ari jeung kuring mah kalong petong siap nu kadieu sia buru kadieu ngajirim di hareupeun kuring. Ceuk Patih Lemburiling ngagorowan salah sahiji siluman anu sok dipake naluntik teh nu katelahna si kalong peteng. Canggelek cenah si kalong peteng teh langsung aya hareupeun Patih Lemburiling. Satuluyna ieu si kalong peteng teh nyarita. Daulat Patih, aya naon ieu di karaton tika budang bading saperti kieu balata teh para rumuh. Oh, bener
bener pisan pusaka anu kudu ditungguan ku kaula ujung ieu ku si sebak keling nyata-nyata leungit ini teuing ka mana teuing usaha deui naon atuh anu kudu pilih lampahkeun ayeuna kitu cenah ceuk si Kalong Peteng deui teh tumanya bari manehanana teh cungas geus duak liuk ditenan kana kaayaan di eta karaton Patih Lempuriling satuluyna nyarita deui. Oh, ari anjeun mah tahu tuh nyaho kana naon anu kudu dilampahkeun jeung anjeun mah beunang nyaho kira-kira ka mana eta lumpat mah sabab anjeun mah maksudnya lumpatna eta iditna eta pusaka sabab anjeun mah boga panejo jeung pangangsu anu seukeut pisan kaula nita ka anjeun taluntik eta kaayaan pusaka kujang ulung supaya kabang deui daulat Gusti kuring bagdeh angkat ayeuna keneh oge satuluyna eta siluman Kalong Peteng teh indit cenah ngalaksanakeun panitahna ti patihna teh rek naluntik kana kaayaan di mana jeung ka mana cenah eta pusaka anu disebutkeun kujang ulung teh. Sanggeus kitu mah Patih Lempuriling dibatulan ku siluman sebakling pelesat cenah araridit ninggalkeun eta karaton anu masih keneh acak-acakan sabab geus diriegeun jeung geus kakeunaan jiga anu kakeunaan ku gempa bumi teh init cenah ieu dua siluman teh muru ka dununganana nyaeta Ratu Selewu anu keur aya di alam manusia. Kakocapkeun di alam manusia Ratu Selewu harita teh geus keur aya keur cicing di hiji saung anu ditempatan ku Gan Widura dibaturan ku anak buah Gan Widura anu katelahna teh si Kadu teh malahan mah didinya teh aya oge cenah Ki Picung anu jadi kuncen di guha Karanggorowong guha anu tempat neanganana jalma nyasar lampah hayang neangan ku Kujang Ulung tapi disasarkeun kalawan pitapak supaya jadi anak buahna Ratu Silewu anu ngawujud dina raga badag jalma anu boga ngaran Silewu teh. Dina keur kaayaan kitu ngadadak cenah kaayaan di eta wewengkon saung panyumputan teh langsung robah ti kajauhan lalaunan tapi tuluy ngadeuketan sora angin ngadadak langsung we cenah ngayuk di sapuderning eta tempat tidinya si Ratu Silewu anu geus apal yen bakal aya sabangsa siluman anu arek datang ka manehanana ngarasa heran tapi kaherana teu lila sabab sadar manehanana nu rek datang teh geuningan salah sahiji tina rahayatna tapi can jelas saha-sahana jeung arek-arek naonna aya pamaksudan naon nepungan ka manehanana tidinya cangkelek cenah dua siluman datang langsung nyinghareup kalawan wujud siluman ka Patih ka Raja Silewu atawa budak anu disebut Silewu teh. Sanggeus kitu mah langsung ditanya ku Silewu. Anjeun geuningan mararane duaan arek narahaun ka darieu. Kapan ku kaula dititah nungguan kerajaan jeung nungguan kana pusaka Kujang Ulung anu aya di karaton kaula rek narahaun ka darieu araranjeun. Nah araranjeun geus tetegun kana panitah jeung pamenta kaula
Kitu cenah jeung Silewu teh langsung we ngambek kadatangan kudua siluman kapercayaanana teh. Satuluyna ieu dua siluman teh ngabejakeun naon-naon perkara anu geus kajadian di alam siluman. Malahan mah hancurna karaton oge tuluy we dicaritakeun. Ngadenge kana kaayaan saperti kitu tangtu bae Ratu Silewu ngambek bener-bener amek. Malahan mah beledag cenah kadenge langsung we keluar ti barasa tina awakna Silewu teh sinar-sinar saperti kilat anu temahna eta saung teh langsung mancaura hancur sakitu wae kitu wae sakilat eta saung teh langsung hancur. Malahan mah Ki Picung jeung Gan Widura langsung we ngajar rengkang sanajan teu ti kapalastra tapi kaciri awakna jika anu tutung sabab katibanan ku kakuatan siluman Silewu teh. Malahan mah dua siluman anu nyampur ke tege tinju rawuk ting jererit cenah ngarasakeun nyeri beureunan sabab katibanan ku eta kakuatan Silewu anu ngamek ngadenge pusaka anu banget dipikahayang ku manehanana anu dipusti-pusti ku manehanana ditah dijagaan. Malahan mah ka siluman kapercayaanana ayeuna geus ilang teuing ka mana. Katingali Ratu Silewu ngangkang we cenah bari awakna teh di bulan ku cahaya sarupaning saperti cahaya anu warna biru dicampuri jeung cahaya anu warna beureum. Malahan mah dina awakna teh disimbutan ku sarupaning hasup anu hidung mulek mulan kana awakna teu lila tidinya belesat cenah. Ieu Silewu teh langsung we ngabelesat ngajauhan eta tempat buru ka lebahanana Pasir Demit. Kaayaan lumpatna Silewu tangtu wae langsung we dituturkeun ku dua siluman kapercayaanana teh sabab beunang ieu dua siluman teh masih keneh satia masih keneh satuhu hayang nuturkeun kana naon wae anu dilampahkeun ku rajana. Nya kitu deui Gan Widura jeung Ki Picung anu ayeuna geus haranyat deui sadar untung we cenah eueuh jalma nu sejen sabab lamun aya mah acan tangtu bisa kuat nadanan kakuatan ti Silewu. Gan Widura satuluyna nyarita, "Oke, wayahna aki mah ulang ngilu sabab aki kudu cicing di dieu jeung deui aki moal kuat sabab untung we ayeuna oge aki masih keneh teu pati deukeut jeung kaburu ku kuring tadi katulungan." "Wah, eta teh aya naon samonona teh eta teh?" "Gampang ge nya dijelaskeun, tapi ieu kalaka inet ka Pasir Demit, paur ka ulama, lompat ka guru kuring, nyaeta Ki Palang. Ngadon istilahna mah murang mari, ujung ngabarerang. Ngambek ka Ki Palang, sabab sabenerna mah Ki Palang oge teu nyaho naon, jeung deui ditugaskeun ngajagaan lawang ka karaton nagara siluman anu aya di Pasir Demit." "Kitunya atuh sok atuh arek itu mah tuturkeun nya Ki pelesat cuma." Gan Widura ge satuluyna mah langsung we ngabelesat lumpat ka lawan nu gancang pisan ngagunakeun kakuatan siluman anu geus leuwih ningkat deui wae ti siluman Batu Alit teh muru nuturkeun siluman Silewu muru ka Pasir Demit. Kakucapkeun di Pasir Demit samang-samang Gan Widura datang geus nepi ka Pasir Demit katingali Ki Palang teh ukur dicokek we cenah ku leungeunna Silewu anu dina kaayaan masih keneh ngangkang henteu napak kana taneuh. Ki Palang katingali Purial buncelik we. Malahan mah sabenerna lamun lain Ki Palang anu dicokekna anu ukur ditibanan kakuatan siluman
Raja siluman teh tang tuai geus hancur, tapi ieu Ki Palang masih keneh bisa nahan kana eta kakuatan sabab Ki Palang oge tang tuai lain aki-aki samanea. Dihenteukeun teu oge manehanana masih keneh jalma kapercayaan anak ti siluman ti raja siluman manehna masih keneh boga kakuatan jang nahan kana eta kasaktianana siluman atawa ratu siluman teh dina kerkayaan gitu. Sanajan dina wujud manusia Ganbidura nempo ka anak buahna atawa rahayatna siluman nyaeta patih lemburiling jeung patih sebakeling cicing we ngan ukur bisa nempokeun tidinya Ganbidura nyarita, "Ampuntun agan lewu, mugi agan lewu tiasa asak tinimangan sabab daripada ieu kekuatan dipake murang maring ujung amok-amokan kanu lain tempatna. Oh, mendingan keneh urang tibankeun wae ka jalma anu boga dosana." Kitu cenah ceuk Ganbidura. Ngadenge kana kakecapan Ganbidura liuk cenah kalawan anu cepat bisa ngaliuk bari mangpengkeun ieu Ki Palang atuh tang tuai. Kubrag cenah Ki Palang teh ngakubrag langsung we cenah niban pesan niban pisan kana suhunana imahna Ki Palang. Tidinya belasat langsung Ganbidura nyamperkeun tuluy nulungan sanggeus rada beres mah katingali ieu si lewu teh masih merong we ka Ganbidura ujung Ki Palang. Ki Palang disangkeh ku Ganbidura satuluna dina kaayaan kitu Ganbidura nyarita deui, "Ampunten agan lewu, tangtos pisan agan lewu bakal ngambek ujung deui bakal ngarasa tegenah teh sabab pusaka anu dipusti-pusti anu dipikayang tur dipikanya teh ayeuna ilang leungit. Tapi tang tuai eta kudu asak tinimangan sabab ieu siluman-siluman anu dipiwarang ku agan lewu jang nunguan ujung ngajagaan etas pusaka teh tang tuai ngalaksanakeun kana sakumaha anu dipiwarang ku agan lewu. Nya kitu deui Ki Palang oge pasti nunguan kana lawang anu nepikeun ka nagara siluman di ieu tempatnya eta di Pasir Demit. Tapi moal samang-samangsa aya jalma anu bisa asup ka eta nagara siluman lamun henteu sakti mah jeung tang tuai moal aya anu bisa jalma nyokot kana eta pusaka kujang ulung. Lamun lain jalma anu sakti mah tang tuai agan lewu oge ngartos kana anu di sangempkeun ku abdi, ceuk Ganbidura. Panon si lewu molotot jika anu arek kaluar we eta panonna teh malahan mah semu-semu jika aya senuan sagala rupa. Satuluyna si lewu nyarita, "Karep anjeun arek naon? Arek ngawangkongkeun naon?" Ceuk eta si lewu. Ganbidura nyarita deui, "Ampunten pisan Gan lewu. Sakedana urang nyarios heula kalawan dina mangsa anu rada tenang ujung ulah dina kaayaan sapertos kitu. Saya nama agan lewu ulah bari waka ngambek, ulah waka bari ngumbar amarah, urang nyarios kalawan anu tenang kitu maksud teh." "Arek tenang kumaha kaula sabab pusaka anu dipikahayang ku kaula jeung dipikanya aku kaula nyata-nyata geus leungit deung kaula kudu ngamek ka saha atuh ari kitu mah." "Kumargi kitu Gan lewu urang tiiskeun heula kana teh wayahna supaya caina herang laukna beunang sareng anu boga dosana bisa kapanggih kalawan nu sabener-bener anu boga dosana ieu urang tibanan kana mamalana artina mah kudu dipalastrakeun ujungnya cenah nyaweun kana temana kitu tah Gan lewu." Sanajan basajan tur lain ngamaksud ngalelemu tapi maksudna mah kaharti ku siluman si lewu oge yen Ganbidura meureunna nitah ka manehanana supaya mikir kalawan anu asa. Tidinya siluman si lewu turun henteu ngangkang deui malahan mah langsung geus nincak kana tandeuh
tidinya kekuatan oge langsung lalaunan leungit deui henteu saperti mimiti pinuh ku cahaya-cahaya anu pikasieun geus bener-bener arek ditibankeun bae ka saban-saban jalma anu kira-kira kumanehna dianggap ngahalangan kana maksudna. Satuluyna si Lewu ngadeukeutan ka Kipalang. Bedak letakkeun. Kipalang teh langsung ditepak tongongna ujung dadana. Koloko cenah Kipalang teh langsung ngutahkeun kana geuting. Ti dijama mah Kipalang teh henteu pias teuing kosa memehna, malahna langsung bisa nguniang hudang. Satuluyna Kipalang nyarita. Ampun paduka Lewu, tangtos paduka ngamo kaji simaki anu dipasihan tugas keur ngajaga lawang ti alam manusia ka alam siluman. Sanajan bisa wae saur aki oge tadi samemehna iyo aya manusia atawa aya makhluk anu asup ka lawang nganggo lawang ti dieu ti alam manusia ka alam siluman, tapi bisa wae aya siluman atawa makhluk sajan anu ningaon kana eta pusaka anu salajengna dicana kitu wae kalayan anu dipiwara ngajaganana nyata rahayat agan lemboge tu tiasa saon kitu kana ngajaganana kitu cenah ceuk Kipalang teh bari ngomong sakitu ge bangun anu ripuh pisan. Sadar kana kaayaan kana kakuatan anak oge tong boroning cenah anak buahna anu sahanapeunana dalah manehna lagi anu kawilang rajana pernah tika kateter ngalawanan hiji makhluk hiji siluman anu teu bisa dilawanan ku manehanana jeung deui kapan cicingna manehanana ayanana di alam manusia teh hayang ningkatkeun jeung ngarah-ngarah kana eta kakuatan bisa ngelehkeun jalma anu boga kakuatan sakitu ahengna. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangkanya di atas wae dina video-video satrasna. Wilujeng patepang deui.